Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca garapan anu katunda carios kalayan judul Samagaha di Cempala. Ieu dongeng teh karangan Kileuksa, kalayan didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra upami teu lepat hanca nu katunda waktos dinten kamari teh parantos dugi ka ari Kanjeng Raja mah mitra nyatana teu incah balilahan bet bangun anu betah pisan anger calik dina kursi kerajaan ukur diaping ku dua pangawal karaton nu satia siang jeung wengi cag urang tunahila upami teu lepat mah parantos dugi kadinya mitranya kumaha atuh terasna nggak urang sami-sami lajengkeun deui wae mitra sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu ayeuna kocapkeun Ki Sarja jeung Ki Mursila geus tepi ka panto panjara teu loba omong bray panto panjara teu dibuka ret ka Ahwani ari Ahwani geus ngarumasakeun geus asup ku sorangan teu kudu dititah da geus sadar karena takdir diri bagja awak malah geus di jero teh pok ngomong enggal pantang tutupkeun kunci sing bageus abdi nampi kana ieu putusan susugaran tiasa ngirangan kana dosa abdi anu sagede gunung ulah leutik hade Ahwani pikeun jalma nu hianat atau anu niat balik pikir sarda sadra tumarima kana kadar anu tumiba insyaallah moal matak sangsara najan dikerom dina panjara jeung deui maneh perlu nyaho Raja Cempala anu adil palamarta we diasih kanu leutik nyaah ka sasama sarta tara cueut kanu hideung tara pondeng kanu koneng dina mutuskeun hiji perkara carayeuna moal rek ngarugikeun ka salah saurang takulantaran gitu sing percaya Raja Cempala moal nyiksa ratu moal ngahukum angin laku lampah anjeun nu bakal mental balitungan pek wayahna di dieu heula tapi kadatang mangsana ka pengadilan ceuk Ki Sarja mamatahan ka Ahwani sangkan gede hate dengan rasula nuhun juragan nuhun ceuk Ahwani bari mangut atuh jepret panto dikunci Ki Sarja jeung Ki Mursila ninggalkeun panjara nu dijaga ku opat gulang-gulang lengkep pakarangna tumbak jeung tameng sarta keris. Ahwani muntang kana sarigisig beusi panonna melong kanu init diteuteub tepi ka ngilesna sanggeus Ki Sarja jeung Ki Mursila ngiles dina pengkolan Ahwani narik napas jero pok ngomong sorangan ini balageur penggawa teh aing teh era jeung ngarasa kaduhung bet milu kanu jahat kabawa ku sakaba-kaba ngalajeur nafsu umar amarah kitu cek Ahwani terus nangtung bari ngalamun ras inget kana pengalaman anu geus-geus basa manehna ujian di walungan teh
maneh anu teu lulus Ki Gunali ngeceskeun yen awani ngelmuna teu kataekan ieu teh bakal keuna ku apes. Ari pek teh bener ningang di apes, tapi apes diri tina kajahatan. Buktina unggul sebab bisa ngelehkeun hawa nafsu nu ngagedur jeroeun dada. Aya tekad babalik pikir teh hartina unggul dina perang batin, perang nu panggede-gedena. Mitra kaum dangu panon poe geus tunggang gunung. Mega bodas ngayang dina langit anu bulau. Manuk-manuk haliber pating kalayang recet di sarada bangun anu suka bunga. Angin laut ngagelebug. Nebakana tatangkalan di basisir tangkal kalapa pating pelenod. Sakapeung sok aya barang bangalayang murag. Atawa cengkir burung nurag-rag kana kikisi. Kaleren pulo mayak pak lautan. Omakna pating surungkuy ngalut silih udag moru ka basisir. Budahna pating borelak herang katojo ku panon poe. Lauk leutik ting ara celeng ngegoreng milik disamer ku manuk dibawa ka Jomantara. Lapat-lapat ti kajauhan katenyo parahu pamayang angkleng-angklengan. Nebogana jongjon nguseup ngalauk laut keur pangupa jiwa. Sabab jalma-jalma nu cicing di basisir laut kahirupanana gumantung kana hasil laut. Dina kaayaan kitu rada jauh ti basisir aya jalma ting dari gele kabehna teh aya tiruan. Katenyo na bangun nu kacida capek na buu kusut pakaian kotor kesa ngoprot beungeut beureum lengkahna bangun lungse. Tayalian eta anu tiru jalma teh iwati Ki Gunali jeung anak buahna anu ngan kari dua deui nyatana Jasman jeung Sahro. Denge geudak euy, omak laut geus kadenge. Angina ngaguruh nebak kana tatangkalan. Sidik urang si deukeut ka nu dituju. Ceuk Ki Gunali bari terus leumpang. Bari ngajingjing bundelan. Kumaha lamun si Nyai geus tutup, Kang? Kamana urang nyarayakeun diri yeuh? Cingan. Cek Jasman bari ngusap kesang dina tarangna. Nah, make hisah. Asup ka jero warung. Heuh si didinya. Najan tepi ka isu ge moal naon-naon. Hayang dahar mah masak sorangan, datara dibawa balik barangna mah. Jeung deui pan maneh ge geus nyaho si demplonna balikna peuting. Ceuk Ki Gunali deui. Nya nya. Muga-muga we tukang can balik. Cek Jasman. Sahro mah teu milu ngomong. Leumpangna paneuri sukuna rincug. Napasna kerep tetenyoan geus ranyai kararoneng. Cacak mun geus tapi mah kanu dituju meuni hayang geura rarangkarakan. Nyatana pikeun ngareureuhkeun ka capek. Nu leumpang terus maju. Beki deukeut ka basisir angin laut beki karasa. Hawa nyongkab panas beda jeung di pagunungan. Lila-lila srog kanu dituju. Breh katenyo warung si demplon. Pantona muka keneh. Puguh we Ki Gunali jeung baturna bunga. Sabab warung teh can tutup. Geus pasti nu bogana aya keneh sarta dahareun sadia. Di basisir loba anu leuleumpangan. Arulin jalan-jalan.
nyesep hawa laut netep endahan alam basisir, ngalenyepan keagungan ciptaan pangeran nu tanpa tanding. Angin ngagelebug tarik omak letik ting siriwik kasisi teu aya beakna. Hanaret kakaler satungtung deuleu taya nu katenyo hiwati cai jeung cai anu rupana beuki tengah teh beuki biru da di sisi mah kiruh tungtungna laut kawas anu ngahiji jeung sisi langit. Aman di dieu mah dak euy, malah anu mangihan. Cek Gunali bari rarateret nitenan kaayaan di basisir. Nya pasti aman lah. Tapi kumaha lamun musuh urang anu dua teh namual aya di dieu kitu. Cek Jasman manehna inget ka Kala Biru jeung Kala Hideung nu ngabinasa si Sahyam. Wah nya moal atuh maranehna mah moal ngajedog wae di dieu. Pasti nage init ka kota. Cek Ki Gunali tatag bangun anu ngarasa yakin yen musuhna geus eueuh di dinya. Nya pasti geus jauh yeuh. Tapi kumaha lamun dina hiji mangsa bisa patepung rek dilawan atau moal? Hukumna wajib euy. Wajib dilawan. Wajib dilawan. Sabab urang boga balitungan nyawa si Sahyam nu geus jadi korban. Kudu dipertahankeun ku urang. Kudu ditagih kasih wawalak tah. Cek Ki Gunali bangun anu amak pisan. Sabab asa dihina ku Kala Hideung jeung Kala Biru. Sabot ngomong teu karasa jog anyog kahareupeun warung. Teu loba omong sarta teu ngurus uluk salam heula. Beus ka jero gek dariuk dina kursi ting dayagdag bari ngareureuhkeun kacape. Ki Gunali luak liuk neangan anu boga warung sabab harita keur suwung. Jero atuh Ki Gunali teh nyalukan si Demplon. Ye, akang dadang yo. Pokna bari terus leungeun ngaragamang kana dahareun. Camuil kaciri pisan laparna teh. Keur kitu aya nu narojol leungeunna baraseuh. Jigana mah keur ngumbahan piring kotor. Barang red Kaki Gunali mani ngajenghok tapi tuluy seuri sarta ngabageakeun. Eleh bagea teuing geuning akang sarumping. Ti marana wae atuh mani ngampleng. Cek si Demplon nyampeurkeun Kaki Gunali. Ngajak sasalaman. Gep mani pageuh silih pelong bangun sono. Jasman ngeureeceum. Syahro matungkul bari ngadaharan lemper. Akang tas tapa nyai. Sabab nyeri hati tah kudu amang keluk nu geus mateni anak buah akang. Cik akang ngarek nanya kamarana dua amang keluk nu harita teh. Hah? Lila di dieuna ada wanda. Cek Ki Gunali memeh naon-naon teh nanyakeun heula. Kala Hideung jeung Kala Biru. Harita teh Kang dua jago anu ngabinasa anak buah akang teh ngan sakedeung di dieuna ukur ngadondahar bari jeung teu mayar. Tuluy ngobrol nanyakeun nagara jeung ngaran rajana, ngaran pati, ngaran nagara jeung sajabana. Tuluyna mah ari ini teh duka ka mana. Cek si awewe bari pepeta. Ngenong di warung. Henteu. Teu meuting teu sing. Reng sedalah harge terus arinit. Kanyagal ini tekanyawan tapi lamun nanyakeun ngaran raja jeung tek-tek bengek nah dangdu mararena teh bakal ngajorag ka negara tapi keun bayah kege bakal kapanggih sok ayeuna mah lah
sadiakeun sangu akang lapar ye. Ki Gunali nepak beuteungna anu budayut. Nu leuleus sanguna nyai nya lah. Akang mah tutuman nih sangu heuras teh. Masih nasi sageung dah sangu heuras ge dihantem we. Akang mah teu bisa kudu leuleus wae sangu teh. Akang karek kudang tapa yeuh pujit ngara. Cek Jasman bari ngareret ka si Demblon. Mangga. Cek si Demblon terus ngaleos ka pawon rek nyayagikeun kadaharan keur Ki Gunali sabatur-batur. Hate si Demblon bunga sabab nu geus-geus ge Ki Gunali loba duitna. Komo ayeuna sarerea mawa buntelan. Ari Ki Gunali diukna nyang hareup ka laut. Di warung teka ciri kalayan jelas. Omak laut ting surungkuy mun diadu budahna muncrat. Bodas ting borelak katojo ku panunpoe nu geus semu beureum. Sakedeung deui ge surup ka tukangin gunung. Jasman jeung Sahro teu eureun-eureun barang dahar. Sagala diasaan kawas anu mamayu hudang gering. Keur mah eukeur di dinya mah bebas. Najan sawarung naon kitu kasebutna teh najan sawarung beak oge moal matak jadi urusan. Lila-lila Ki Gunali inget ka anak buahna geus saurang deui. Ret ka Jasman pok nanya, Jasman, kumaha kira-kira nasi Ahwani bakal tepi ka dieu ada moal? Nama ke teu nepi da mahena ge boga suku atuh ka. Sarta boga uteuk apaleun ka dieu mah. Da lain kakara atuh ngan nu dijieun aneh teh nah can mol-mol nya make jalan mana di si eta. Nya euy. Nah jadi pikir teh eta. Nah becan datang keneh wae nya. Numpang sorangan mah kuduna leuwih gancang nya. Ngan mungkin wae rada alat oge ye sabab manehna mah teu mapai jalan tapi ngapruk norobos ka kebon jeung sawah. Cek Sahro ngedalkeun pamanggihna deui ngeunaan naon baturna anu ngaran Ahwania teh. Siama Sahro. Nah, ari urang mapai jalan bener gitu. Pan sarua urang oge ngapruk ngacapruk. Komo dari babeurik urang nagara. Piraku manehna teu inget basa rek ti jurali ti nagawir. Nya tapi pan ka dieu mah lempeng jeung babari jalana. Bagus bagus. Teu wae ari si Ahwani mah. Datang wae syukur henteu piraku. Da moal wanieun misah di urang moal. Sabab sangsara teu boga balad mah euy sangsara. Balik ka lemburna moal aya nu ngaku. Sabab di lemburna geus jadi buronan. Jeung teu boga baraya deui. Cek Ki Gunali boga kayakinan. Yen Ahwani moal tapi kahianat atawa misahkeun diri ti manehna. Jasman jeung Sahro teu ngaromong deui. Duana ting celebek barang dahar. Asa betah tumaninah senang hate dumeh geus tapi kanu dituju kalayan salamet. Tekung si Lila saor susuguh. Nyi Demblon gasik nyuguhan. Bari hatena bunga. Sabab Ki Gunali datang deui. Malah terus milu dahar ngariung. Dibarung ku ngobrol ngaler ngidul. Cag urang tunda heula. Ayeuna kacaturkeun di tempat sejen. Braja geni tumpak kuda ditegarkeun. Taneuh ngalebu tapi ka ngebul mumbul ka luhur.
Beraja geni geus teu sabar hayang geura tepi kanu dijugjug. Kuda teu diukur tanagana. Padu make asal gancang. Teu kaop kenor meusan sok terus digitik bari diomongan kawas kajal mah. Ayo siapa car, terus lumpat. Musuh bisa jauh manten sia. Ayo, hayo. Leungeunna teu eureun ngagitik sora pecut ting jelebet. Gurutuk sada sapatu kuda lompat lir paser anu leupas tina sumpitna. Ulu kuda manidangah sungutna geus ngabudah. Awakna baseuh ku kesang sabab lompat teu eureun-eureun kebat maju ngaler ngajugjug ka basisir. Teulila antarana jog anyog ka hiji desa kadali kuda dikenyed. Jaul kuda tengah jaul terus nyirig bari disada. Akhirna reg eureun. Jurut Beraja geni turun. Lembang rusuh muruka jalma nu keur nangtung sisi jalan. Nenyo ponggawa nagara datang. Brek eta jalma teh deku terus nyembah bari pok ngomong. Nun geus teh nyangakeun 1000 bebenuk laksa dulu ka hapunten anu kasuhun boh bilih kirang hormat nun. Cek eta lalaki bari acong-acongan nyembah. Didarima mang. Coba jawab na hate nenyo tilu jalma anu ngaliwat ka dieu. Dadeganana wawag beukna paranyang marawa bundelan. Bajuna galodor jeung rarudin. Cek Patih Beraja geni nanya ka eta jalma. Ampun Gusti jisim abdi henteu menakan. Nanging duka anu sanesna mah margi abdi mana mejol ka dieu ye teh. Oh gitu. Kayeuna ditu nyaho madu. Anas ditanya. Teu nyaho. Meak-meak waktu teu bogo ieu. Mitra Beraja geni teu micieunan waktu. Terus lempang deui muru kuda celak kana tonggong kuda. Sakali dikenyed bertek kuda lumpat huluna dangah. Ari jalma anu tadi ditanya melong tepi kangelesna dina pengkolan. Kebat lampahna Beraja geni terus muru ka basisir laut. Kuda lumpat mani apeng-apengan. Sakapeung mah ngajaul matak paur. Kungsi ngaliwatan lembur di parapatan rek nubruk jelema nyaksian ting cererit bakat kereuwas. Tapi Beraja geni terus nyemprung geus teu rarat-reret deui. Jog anyog ka lembur sejen. Kuda dikenoran lumpatna terus nyisi ngadeuketan anu keur ngariung. Beraja geni teu turun heula ayeuna mah. Nu ngariung. Saha di antara maraneh anu manggihan tilu jalma euy? Nah aya ngaliwat ka dieu atawa henteu? Kitu cek Beraja geni teu bosen nanyakeun. Bisi tinggalin tapak. Nyaranak buntelan juragan. Di luarana mawa buntelan. Pakeanana kalodor buukna jalabrig. Awakna sesag. Oh aya tadi ngalangkung ka dieu. Terasa kaler. Gitu agan. Cek si jajaka bari nunjuk ka kaler. Atuh Beraja geni de bungaeun. Syukur. Bener aya gitu mah. Has, hayo, lubat deui, pasar, hayo, lubat, has. Beraja geni ngagitik deui kudana, bari dikenyed. Beretak kuda lumpat satarikna, ngagurutuk sarta huluna nepi ka dangah. Mitra dangu teka catur, lilana di jalan. Urang kocapkeun bae geus tepi kanu dituju. Jog anyog ka basisir laut kuda lumpatna beuki laun. Malah akhirna mah lempang biasa.
napas na ngahega kesangna munggah ucur da komo di basisir mah hawa teh apan panas kan rada kaupahan teh ku hiliwirna angin laut. Braja geni rara tereret neangan warung di sisi laut tapi can manggih aya genu keur babatukan deng kunaon batuk we. Terus aya oge jalma nu keur dina rungkun-rungkun nu barala teu dikebetaheun tapak kuda mani nyareblok sora ombak awor jeung sora angin ngaguruh ngalelewean guru naja jantung Braja geni nu geus teu sabar hayang geura nangkep anu tiluan. Braja geni rara tereret neangan warung sisi laut tapi can manggih aya ge rungkun-rungkun anu barala teu pikabetaheun tapak kuda nyeblok sorana ombak awor jeung sora angin ngaguruh ngalelewean guru naja jantung Braja geni nu geus teu sabar hayang geura nangkep anu tiluan. Lah di mana basisir cilinga deh iya ada walain sageung basisir cilinga deh alah kucan apa lain mah jeung eta sora jalma batuk wae kunaon cenah di mana tuh teh aya nu batuk gitu mangker ngadongeng anu keur batuk suka teuing kita batuk ke hantem dia tadi. Braja geni ngomong sorangan ayeuna mah kumanehna karasa yen nyaho kasakuliah kakawasaan Cempala teh penting nyatana tah kudu nyaho ka suklakna ke siklukna supaya babari mun aya pangabutuh. Untung keur kitu teh betepung jeung tukang ngalak kerang atuh terus Braja geni teh digupayan ku Braja geni teh tukang ngalak kerang teh mani ti buburan nyat lumpat ngadeukitan geus tapi berak leku cedoknya mah ulah ruas paman ulah mah kuek tumanya ieu ka paman di mana basisir cilinga lah bener ieu ada henteu kitu cek Braja geni bari melong ka eta jalma lepat kaula nun cilinga mah sanes ieu nanging itu tuh palih wetan cek tukang ngalak kerang bari nunjuk ka wetan ka basisir anu loba karangna nu endah pamandanganana paranti arulin jalan-jalan ngabrang-brangkeun hate. Oh baik ngani dia mah teu kapanggih nuhun paman tapi kaula minta supaya paman jajab kaula sagedeungnya ayo buru tuduhkeun warung di sisi basisir. Oh mangga tukang kerang meni haripeut naker yung nangtung teh asa-asa gep karena di kuda teh dicekal kumanehna tuluy dituntun dibawa ka tebeh wetan. Braja geni anyeut ceuleuh dina tonggong kuda anu maju bari dituntun ku tukang ngalak kerang. Bari maju teh Braja geni tatanya ka eta jalma kaula teh puguh keur neangan buronan ieu ari paman kungsi manggihan tilu jalma nu daregdeg atawa henteu maksud deh tilu jalma eta teh daregdeg awakna deh tara menakan Gusti pasti sabab manehna tara matuh salilana di dieu ngan poe ieu aya beja maranehna lumpat ka basisir cilinga lainna ku kaula disusul rek dicangkalak kumaha mun paman dibere tugas ku kaula sanggup atawa henteu mun sanggup paman nek diangkat jadi pangawal kaula sarta milu ka kapatihan. Oh mangga abdi sangem kan tibatan abdi ngalak kerang wae mah da teu aya untungna geuning ngalak kerang mah
tukang kerang bungahan pisan. Lanta manggih gorobong, nugar cadas manggih emas. Betasa kagunduran madu kaurugan menyan putih, amis kariit, matak seger kana awak. Tapi paman kudu nemongkeun heula wawanen. Sabab jadi pangawal teh teu gampang, teu cukup ku daek jeung gede dalaga. Tapi oge kudu leber wawanen jeung gede jajaten. Sangaran paman deh. Cek Braja Geni bari netep ka eta jalma. Wasta mah Pundori. Dori. Oh ngaran deh Dori. Geus boga kulawarga. Parantos pun boja mah name hiji, pun anak we dua. Tema si lalaki anu ngaku ngaran Dori. Umurna geus rada kolot tapi awakna mah waweg. Sabab geus tuman dina kahirupan laut anu kasar jeung merlukeun wawanen. Ya syukur atuh ari geus boga anak mah. Mun paman sanggup dibawa ka kapatihan, anak jeung pamajikan bawa. Engke ku kaula dipernahkeun di imah nu pantes. Paman digaji sacukupna, diusulkeun jadi pagawe negara, sarta bakal menang tunjangan sacukupna. Aduh, nuhun Gusti, nuhun abdi, bingah liwat langkung mani asa ditanyok congcot. Bugu abdi teh salerosna mah jalmi sangsara, teu gaduh pacabakan anu matuh, tani teu gaduh sawahna, dagang teu gaduh modal, atuh nguseup ka laut teu gaduh parahuna. Hiji-hijina anu tiasa diandalkeun teh mung ngala kerang we abdi teh. Kan ulah salembang. Asal bela sadia ka kaula. Pasti kahirupan bakal unak. Moal sangsara deui. Tapi ari paman geus apal ka kaula ada wajan. Cek Braja Geni hayang nguji karahayat nagri Campala. Gusti mugi agung cukup lumur, mugi jemara pangampura. Rumaos kirang awas. Teu terang kagambaran nanging abdi yakin gambaran teh sanes si itu si eta. Nanging pangagung nagri Campala manawi. Cek Dori bari ngacungkeun jempolna. Benar. Nya kaula salah seorang di para pangagung nagara Cempala teh. Coba sebutan saha bae para pangagung deh. Kanjeng Raja Anom Raden Jakalara, Juragan Patih Sepuh, lajeng Raden Jakabumi, Senapati Agung Patih Kadua, Hulu Balang anu Garaga sarta Ponggawa anu kasohor nyaeta Raden Braja Geni. Kitu kaula nun. Cek Dori Tetela apal. Ari kana ngaran-ngaranna mah ngan teu awas kana rupana. Maklum manehna mah ngotok ngowo wae di kampung. Arang langka nyaba ka kota. Wawuh jeung Jakabumi. Teu acan mung terang jenenganna we wungkul. Geus awas kana rupa Kanjeng Raja. Parantos kapungkur. Nalika anjeunna teh nuju lagasan keneh. Da harita teh kantos aya sayembara. Waktu Kanjeng Raja sepuh diranjah ku Ratu Kelong teh deui ka teu damang wales nya anu tiasa ngalanengan teh Raden Jakalara. Sing horeng puterana ku anjeun eta teh. Apal kana rupa Braja Geni? Teu acan. Margi teu terang nuju anomna. Da wartos nama cenah ti nagara deungeun eta mah. Patarukan Kanjeng Raja Anom nanging diangkat janten Senapati ku Raja Anom. Bisi maneh hayang nyaho. Nya kaula Braja Geni deh. Cek Braja Geni bari tetep ayem. Teu ieu robah tapi si Dori ngarenyagna luar biasa. Tapi ka ngaraneg atuh lumpangna.
kadali kuda dilesotkeun brek deku terusnya mah. Nuhun Gusti, hapunten abdi rumaos kirang hormat Gusti. Teterang kana tata krama duka kedah kumaha ngahormat ka pengagung nagara. Hapunten Gusti. Pokna bari anger deku. Si Rahmat tungkul bangun ajri. Paman, tong loba pikir. Kucara kitu paman geus ngahormat ka kaula. Sarta diterima pisan, hayo maju deui. Ieu teh geus burit, bisi buronan jauh manten. Dawuh timalan, sumangga Gusti. Dori nangtung deui hatena beuki bunga, sabab bisa tepung jeung patih braja geni. Nu kasohor gagah sakti. Kasieunangan ku Kanjeng Raja Wungkul. Kanu sejen mah teu sieunun, sabab ilmu braja geni lain bantrak-bantrakeun. Mitra kaum dangu Kebat nu lumampah beuki kawetan. Beuki deukeut ka Cilinga. Nya akhirna jog anjog kanu dijugjug. Kasampak teh hareupeun saung geus eueuh jelema. Sabab nu ulin geus nuntut baralik. Sieunun poekeun di jalan. Sabab panon poe geus meh surup. Itu saung Cilinga teh Gusti, saung nu dianggo warung sarta kasohor raos pasakanana teh kantenan letekna mah. Eta teh kasohor teh letekna kapungkur teh teh. Cek Dori bari nunjuk ka warung si Demplon. Hareun di dieu. Pokna bari terus turun tina tongong kuda. Naon tugas abdi Gusti? Paman kudu asup ka warung. Tempo naha aya 3 lalaki atau eueuh. Mun aya buru-buru kaluar deui, mun eueuh cicing wae di dinya. Kaula bakal nyampeurkeun nyigeunit. Sumangga Gusti, mangga. Cedoknya mah terus leumpang kalayan tenang muru ka warung teh. Harita Ki Gunali jeung anak buahna karek rengse dalahar harita teh. Keur arudud we bangun nikmating palenyun. Ngobrol ngaler ngidul bari Sukaseri Galumira. Istuning daya kasusah. Keur kitu aya anu uluk salam bari keketrok kana panto. Atuh sararea reuwas ret ka lawang, ana breh aya nu nangtung di lawang. Bari melong ka jero warung. Aduh sia. Mareuwas panyana teh si Ahwani euy. Cek Ki Gunali terus malik deui. Teu ieu malire ka Dori. Da teu matak nyurigakeun sabab make papakean pamayang. Disangkana tukang lalauk anu rek ngadon jajan. Calik mang, bade tuang. Si Demplon ngabageakeun da geus biasa. Kitu somea jeung amis budi. Waneng, mana da? Ya milarian rencangan tapi teu aya geuninnya. Mangga. Leos Dori teh init deui nyampeurkeun ka Braja Geni. Si teu uyahan. Suga teh marek jajannya. Awewe tukang warung gagaleuneng. Gek diuk deui gigireun Ki Gunali mani pagege ye mung jauh. Kenapa itu Nyai mending eueuh nu jajan supaya akang jongjon gitu. Teu kitu ge pan geus buli teh lain geus mojeuhna tutup teu kudu kokomoan teuing usaha teh mending we pagege lah narina. Sok cekelan deui yeuh nu bieu teh tuluykeun. Cek Ki Gunali deket ditanya kelanawan. Manehna mah atoh we carang nu jajan deh. Nyamuhun atuh. Teu kitu ge da toseep sangguna deui. Kantun anu aramis tambi lapar teuing. Kang kumaha atuh Kang Ahwani teh? Teu aya wae nya moal nyasab mah kitu. Cek nu boga warung bet ingetin ka Ahwani. Kan wae paling ees di jalan si eta mah
atau kabur meureun kan kumaha nasibna we nya moal aya gunana babarengan ge da basa ujian ge pan teu lulus manehna mah cek Jasman bangun agul dumeh manehna mah lulus ukur boga apes dina siah wungkul. Wah udah agul si Jasman najan geus boga ilmu ge jelema mah aya wae apesna kade sing waspada ulah kena-kena geus lihat kulit tias tulang sia bisi cilaka cek Ki Gunali. Cager harta mitra panyagal kabujeng lengnong hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.